Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Rizky Abdullah kawiti kelas 12 IPA hiji. Di dieu simkuring bade macakeun ringkesan cerita wayang anu judulna Dang Hyang Derna Santika Guru anu diceritakeun ku Ahmad Bakri. Dang Hyang Derna bibit buih tinu tebih. Kiwari nuju andun betah di Gajah Waya. Di bumi sang krepa raka ti bojona. Dina hiji enjing nalika anjeunna nuju jalan-jalan kadangu ti ketebihan sareng surak ayeuh-ayeuhan. Panasaran hoyong uninga aya naon engal wae ngabujeng. Ari sabab teh meurang kali nu keur arameng di Tegalan. Kasondong teh keur rubung-rubung sumur, ting terempok bangun aya nu dipilari. Meurang kali eta teh nyaeta Parukurawa sareng Pandawa. Dang Hyang Dernanya ketan teras nempo ka jero sumur. Bae teh sama tembong lapat-lapat. Anjeunna metik daun eurih didamel sabab panah, dikeceng belesat eta panah eurih teh ngudal bal. Tuluy metik di daun eurih nya sapertos tadi deui panah melesat pala kana tungtung panah anu tadi. Kitu sareng kitu dugi teh sakahontal ku panangan. Bae teh hanjat deui sarta kaanggo deui ku meurang kalih. Parakurawa sareng Pandawa sarumping ka karaton Astinapura. Lalakon tadi Tegalan teh diunjukeun ka Sang Bisma. Ngawitanana Sang Bisma rada mangmang, nanging saparantos meriksa Yudhistira nembe anjeunna percanten. Sang Bisma miurang ngangkir Dang Hyang Derna ka karaton. Teras Dang Hyang Derna diangkat jadi Santika Guru. Parakurawa sareng Pandawa dilatih ku anjeunna. Dina hiji dinten, Parakurawa sareng Pandawa dikempelkeun di alun-alun. Maksadna hoyong nguji sadayana murid-muridna. Dang Hyang Derna ngadamel tiluan manuk dadali. Di talian dina dahan caringin anu pangluhurna, sinasiga manuk nu euteup. Sadayana Parakurawa sareng Pandawa teu aya nu lepas panah. Iwal ti Arjuna anu parantos katawis nyongcolangna tinu sanes. Parakurawa sareng saderek-saderekna Sang Arjuna samet olohok kataji. Teras Sang Arjuna dirangkul ku guruna. Sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.